Mbah Roni bilang tolol rakyat jadi bahan ejekan, padahal ijazah sendiri nilainya 6 berderetan. Mulut besar di kursi, gaya sok paling hebat, tapi rekam jejak sekolah aja bikin ngakak sekarat. Hei wakil rakyat, kok bisa sombong begitu? Kalau cerdas beneran buktikan dengan sikapmu, bukan malah kabur jauh lari ke Singapura. Ngomong seenaknya tapi logika hancur lebur. Nilai 6, jangan sok jadi profesor. Punten ari anggota DPR pejabat naon nu diomongkeun honor diri na heula arek rakyat. Nek makmur Indonesia moal tepi ka iraha wae geus sabab naon rakyat paneuri pejabat gitu. Moal saha anu paksejahteraan pejabat jeung pegawai naik gaji tiap bulan, naik tunjangan, BBM naik padahal teu karasa leutik. Ngomongin inflasi, dengarkan rakyat mah inflasi teh naon, duit terlalu banyak beredar, heuh duit